barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun di sareng pidangan dongeng ti barayakita.com. Anu mudah-mudahan janten panglipur kalbu pang beberah manah dongeng-dongeng atau nepi carpon-carpon anu kahaturkeun. Semoga urang ngalajengkeun deui manganyangakeun carpon dina judul Tatangga Kenging Tin Kustini Maskar. Wilujeng ngadangukeun. Kakara oge mulang ti kantor dina pantog disampakeun anu carinul urut ceurik. Irung pemajikan semu beureum nandakeun geus lila ceurikna. Kunaon? Harita keneh ditanya. Hate mah milaan tagiwur. Sanajan pamajikan can ngawalon tapi hate yakin pasti aya katugenah. Manehna kalakan layaos ka dapur. Kuring muka sapatu bari pikiran mah cuscos jeung salempang. Teu lila geus jol mawa emuk anu dieusi ku cai enteh. Beungeutna ku kuring diteuteup ku boga rasa panasaran ge kigireunana. Kunaon mah? Sakali deui nanya. Nyeri hate. Hing deui ceurik maning ngaguk-guk. Kusaha? Nanya teh rada nereg. Asa teu rumasa nganyerikeun. Itu si Nining teu pupugo make nyangka ngajual kongkorong. Pokna maksakeun nyarita bari pegat-pegat dumareuda. Ke. Kumaha mimitina? Geura nyarosna ulah bari ceurik atuh. Ame kaharti ku bapa. Pok teh pamajikan runghap-renghap ngedeungkeun ceurikna. Asa karunya nenjona langka pisan nempo pamajikan ceurik teh. Harita we basa eyangna maot heug teu katungkulan. Kieu tadi teh teu lami bapa ka kantor, abdi teras ka pasar. Ari wangsuna palebat tungtung pager ninggal Cinining nuju tengah tongo kawas aya nu diteangan. Ku abdi ditaros. Milarian naon ce? Kang kalung ical mangkaning 30 gram temenakan neng. Cinining nempo ka lebah beheung abdi ngabandungan. Lebar atuh ce sabarahaeun? Nya mohon lebar mah lumatak dipilarian ge sanes barang sapira. Laras neng temenakan? Cinining kawas anu nalengteng. Henteu Cinining, pan abdi ge neme wangsu ti pasar. Da icalna ge wengi wangsu ti warung Mang Oding. Ngalangkung ka dieu bili menakan mah ku Cinining dipasihan kanggo jajan mah. Bilih wae kepenak tadi enjing-enjing. Nyeritana sasat nyangka. Atuh menak mah panginten disalabarkeun ce. Ah, aya nu tara kitu ge. Kalah atoh tuluy we dijual ngalumayankeun. Ari kituna mah dina beheung ge sok aya nu dijamret. Komo ieu geus ngagoler. Cinining ngaleos kaburuan Cemimin. Tuli ngobrol pacowong-cowong kawas hayang kadenge ku abdi. Kakupingna teh beki kawas anu nyangka pisan ka abdi. Kumaha Cinining? Ngangken teu? Cemimin nanya. Lah, moal nyangaku dina nyena oge. Paling-paling geus dijual. Tuluy dibalanyakeun meni angka ribung balikna ge. Lapur kaya kieu mah. Mending taroskeun sugan we ngaku. Kada damasku barang baturnya. Cemimin menina rewes wae. Ah, dah jelas pisan cek si abah ge. Geus kapanggih barangna ku awewe jangkung leutik. Tuluy dibikeun ka lalaki jangkung gede. Sadeui atuh di dieu nu kitu pandena. Nu salakina jangkung gede mah salian ti eta. Nguping kitu teh hate beuki yakin yen nyangka ka abdi. Bade sajungeun tapi teu nyebut ngaran. Abdi bilih kalah beuki dituding.
Ari tadi wangsul salat asar jol bi amah hari wes-wes ngebejaan yen maneh harengheng nu nyarita majar urang duaan dituding sailon ngajual kalung-kalung cenining. Kakara abdi cerik balilihan maneh kesel ngantosan bapak betlami pisan atuh. Abdi taya batur pakumaha. Apan biasana ge sok mulang jam 4. Nu mantak nyangka ka urang kumaha eta teh. Apan si Nining tatanya ka Bah Usen urang Lebak tea. Cek Bah Usen kapanggih ku awewe jangkung leutik tuluy dibikeun ka lalaki anu jangkung gede. Ari di RT ieu anu pandena kitu teh pan urang. Lain sebutkeun atuh ngaranna sakalian tuluy tewak bawa ka polisi ari yakin mah. Sangeunahna pisan atuh. Hati abdi meuni karerab. Kumaha atuh ayeuna Pak? Nya kudu beberes. Tapi ieu teh lapar. Kuring ngarampa beuteung. Sok atuh tuang heula. Tos netepan asar teh acan. Atos di musola. Kuring disalin baju tuluy kana meja makan. Duka raos, duka henteu sayur lodeh teh. Da masakna bari cirik. Pemajikan mukakeun tudung saji. Bari dahar teh untuk memuter. Milih pi omongan anu kudu diucapkeun engke ka Nining. Utama nama sangkan ulah jadi pasea. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu sabot dahar pemajikan mah nungguan da teu marangan dahar keur sarurumpeg kawas nama. Tapi teteupna kawas anu ngarurusuh kuring surti ke heulanya rek ngaroko heula sabet ngaroko teh anger mikir. Keur kitu kadenge sora anu pupuntenan sanjan panto can dibuka geus kataksir nu datang teh bi amah da sorana ngengkreng. Bi amah teh tukang pijet biasa soka imah hari dititah mencetan. Tapi kawasna maksud nama ayeuna lain rek mijet. Neng, tos kapenak ieu Kang kalung Nining teh. Bari gek aneprokna Ubin. Di mana? Nanya meh bareng. Ngaradak hate ngemplong. Alhamdulillah nuhun Gusti. Hate ngagrentes. Kapan aku Mang Dori? Basa balik ka pasar tali subuh. Hanapeun tangkal rambutan gigireung warung Mang Oding. Kapan sote tengah haja. Dume kacaangan ku lampu senter di pasar dipasikeun ka Mang Mita peda RT di dieu sangkan disalabarkeun bi amah empoyankeun. Nah atuh name kabuka ayeuna sanes tadi kuring maido. Ih apaan name marulang wanci asar di pasarna da dagang di pasar ageng deui tembalna teu lila bi amah amitan. Oh kitunya kumaha atuh ayeuna mah? Tak gening terus kapenak otomatis jalmi-jalmi teh moal nyangka deui ka urang. Ceuk kuring ka pamajikan. Ayeuna mah panonna teh geus teu cimataan tapi kawas aya sineu amarah anu ngagedur dina sorotna. Ah, teu cekap ku kitu, Pak. Abdi mah hayang ngawarah ka jalma anu kitu teh. Pokna nyeuneu. Ngawarah kumaha? Ah tingali we. Jengkat kaluar ti imah. Gebrug ngabandingkeun daun panto. Mama, anu dicalukan tengah liuk. Rokok gancang di pareuman, koko tetengan neangan senal. Rek nyusu anu ngeberung. Rek kumah popolahanana sang jikan teh. Ngadadak melang. Aran-aran bibir awewe. Kasambak Nining keur aya di buruan. Ngasuh budak anu kakara 5 tahunan. Daya pemajikan teh kalakang ngejat rek asup ka imah. Nining. Anu rek asup ka imah teh ngaliuk. Tuluy kawas rampang rempeng samar cabak samar pola. Kapenak Kang kalung teh? Sora pamajikan bentes pisan. Kapenak Neng? Kaciri leungeuna ngadaregdeg. Ye Nining, abdi terang. Nining bebeakan nyangka ka abdi. Kakuping segala sesauran Nining teh. Pan saur Nining teh maksudna eta barang teh kapenak ku abdi. Tuluy dibikeun ka salaki abdi. Nu jangkung gede. Tuluy eta barang teh dijual. Ladangna dipake balanya. Kitu sanes tadi teh nu ditanya tungkul. Ieu Nining, abdi mah angker bungsa teh balanya ku duit ladang ke sang salaki. Tuh, jam 4 kakara balik.
tina gaji anu saeutik cenining ulah asa aing beunghar peda jadi pemajikan anggota DPRD anu kaopat. Yakin kitu cenining yen anu dibikeun ka cenining teh duit halal? Boa eta teh ladang basilat deuleu. Ulah sombong atuh. Geus yakin kitu salaki bakal anger jadi anggota dewan dina pamilu anu engke? Moal aya nu ngadukung ka jelema tukang nyandung mah. Komo pamajikan kitu mah masih gawe dudukun oge. Gini eta buktina nyalahan omongan dukun teh. Kapanggina lain ku awewe jangkung leutik tapi ku lalaki penek gede. Pan ngaco eta teh ngaranna. Musyrik eta teh. Jeung badanna ge ulah sok salungkar-salingkar ti peuting dinu poek. Bisi dipacok oray. Jeung bisi kapanggih ku salaki. Pan cenining teh kabejakeun lalayanan jeung si Yanto. Pan peuting oge si Yantona sare di dieu lain. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mama, kuring ngahwit anu sakitu kalina tapi bibirna narewes wae. Leungeunna dibetot rek diajak mulang. Tatangga geus ronghok narenyokeun, kuring era parada. Anjeun mah lain menta hampura ka kuring teh. Kala rek nyingcet tadi ge. Jelema naon anu kitu? Mah, hayu geura euy. Atos mah cekap, tapi anger we murilit. Curugna ngaceng nunjuk korek. Gera bersihan ngaran kuring ka sakuliah RT ieu. Teu suka terido dituding kawas kitu. Sing jiga tadi basa kongkorong can kapanggih ngacaprak ledak sepanjang jalan mi tanah batur. Mun teu rek dibejakeun ka salakina sok ulin jeung si Yanto. Keuleuh atuh da. Mama bageur. Tos cekap, tos kahartoseun ku cenining oge. Tos hayu euy. Mitra kaum dangu cangkengna dikaleng setengah digusur. Ayeuna mah cangkengna teh beuki bebeng wae. Debeuteungna geus dieusian ku utun inja umurna 3 bulan. Pamajikan inghak-inghakan saja jalan. Nu ngarogrog mimiti ngarampih. Lebah warung Mang Uned pasamper jeung Cemimin. Cemimin, saha anu sok adademas ku barang batur teh? Ulah asal calangap ngomong teh. Mun kitu geus bukti, pamajikan ngagorowok deui. Mah, atos. Kuring ngahwit leumpang digancangan beungeut Cemimin reup geuneuk rai pias. Basa geus nepi ka imah hati asa ngemplong. Pamajikan dibere nginum kaos anu tas tarung satengahing main. Sing sabar mah, sing gede hampura. Ngomong teh teu kurang teu leuwih. Tongongna diusapan sangkan nafsuna leler. Kuring moal waka ngomentarana salah atawa bener ucapan anu kedah tadi teh. Hiji waktu kuring bakal nyarita ku cara malapah gedang. Lebah mana anu salahna? Keun wae ayeuna mah cenah ngararasakeun meunang. Rea keneh waktu ngelempeng anu bengkokna. Disakalikeun mah kuriak potong. Karunya ongko eta teh kakara saminggu daek barang dahar. Kapan menang hampir 3 bulan yang saya wae gawena teu walakaya penyakit nyiram tea. Mugi-mugi we ku kejadian tadi teh masalah ulah beuki ngalegaan. Hayang tingtrim hate. Harengheng mah matak melang ningalkeun. Kadenge sora ada di masjid. Geura wudu urang netepan pok teh. Manana cengkat tuluy leumpang ngalenghoy. Ku kuring ditetep. Tiba heula kuring bogo katika teh ku geulisna. Nyaah ku bageurna. Cenah eta ayeuna ngadadak galak. Pan nya eta manusa mah taya anu sampurna. Tamat mitra kaum dangu. Cag carpon dina judu tatangga kengeng tin Kustini Maskar urang cekapkeun duwi ka dieu urang kadiana hiji waktos urang teraskeun kana carpon anu salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif
serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com